mutlak syarat hiji itu bisa ditawar-tawar. Naon eta? Datang ke pengajian lain rek menten ustad. Sok ayeuna rek menten ustad. Ari-ari teh bagian sahanya. Eta malukan. Ketaruh ustad eta mah rame. Eta nu rakawa jeung. Ari henteu euceul teh datang ke pengajian pas ustad datang teu rame. Kan jeung euceul hanya Anas sinetron ditinggalkeun. Datang ke pengajian teu rame. Euceul balik lagi ke hampura. Ibu eta teh nu tadi teh hiji buru hanu pengajian teh di hampura dosa. Kadua dipaparinan nilai kasaean seperti salat 100 rakaat salib teh. Nomor katilu teh rek dibere buruhan seperti anu ngadugikeun hukum. Ngadugikeun ceramahna insyaallah, tapi syaratna hiji mutlak. Syaratna hiji itu bisa ditawar-tawar. Naon eta? Datang ke pengajian lain rek menten ustad. Sok ayeuna rek menten ustad. Ari-ari teh bagian sahanya. Eta malukan. Ketaruh ustad eta mah rame. Eta nu rakawa jeung. Ari henteu euceul teh datang ke pengajian pas ustad datang teu rame. Kan jeung euceul hanya Anas sinetron ditinggalkeun. Datang ke pengajian teu rame. Euceul balik lagi ke hampura dosa. Bawa dosa batur si euceul. Jadi euceul mah tong make loba masalah. Rek datang, rek rame, rek teu rame oge datang we pokona mah. Da sanajan ngaji jeung ustad anu pinter ge tetep euceul mah balik pondok. Anu batak mending datang gitu. Tak gitu. Ibu bapak diri Nabi sangean. Cek Allah wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Aku kan busarena. Allah geus kajanjikeun kunaon panda kitu. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Allah telah menaun eta membangun surga anu luasna itu surga teh seperti luasna langit lapisan langit dan bumi dihamparkan. Lega euceul. Surga teh bisi hayang gura-giru maut heula. Ya itu memang kuncina eta euceul. Coba bisa hayang ka surga tapi maut enggak bisa lah ya, enggak bisa begitu. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Allah menciptakan surga anu legana seperti bumi dan langit dihamparkan. Tuluy teu saha eta? Allah geus ngawartosan uiddat lil muttaqin. Eta teh keur jalma-jalma anu takwa. Siapa mereka? Siapapun bisa. Surga lain ke ustad lain, surga lain ke pejabat lain, surga lain ke saya tak ke kaya lain ke miskin lain. Tapi kerja bertakwa, siapapun mereka berhak untuk mendapatkan surga tersebut. Eta teh kerja jalma anu takwa. Geuningan ternyata terjadi jaminan ustad jadi nu takwa teh. Abdi mendadak dulu kamari ningali di pantai Jawa Timur. Pasantren asa begina, dipikir-pikir subhanallah kae. Jung-jungkeun Kang Haji ya derajat pesantren, insyaallah mudah-mudahan anak pendidik anak didik anu keluar ki dia begitu keluar di pesantren dia mudah-mudahan keluar dengan kaya kredibel gitu kan. Jadi inti nama bisa naon eta bisa kabula kabale budak teh bisa mah kabula kabale da geuningan ari naon ari senang mah jelema mah bisa nu teu bisa mah ripuh jelema mah. Anu batak kanu naon eta kanu ripuh hayu santri teh kanu senang hayu dibawa gaji hayu dibawa digawe hayu. Itulah hebatnya seperti itu. Anu batak Bapak Ibu hadirin anu sami hadir itulah kira-kira keur saha eta iddatil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang siapa mereka? Tentu we diturikeun ku Allah dijawab. Bisi ditanya Gusti nu mana nu takwa teh? Anu sorbana panjang, anu sirahna make ido, atawa nu naon eta? Anu pangkatna dina pundakna berbintang 4 atau bintang 3 dan belum tentu keur saha eta keur takwa. Nu mana nu takwa? Dijawab ku Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nu mana eta? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jalma anu bisa mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya di saat dia lapang dan di saat dia sulit. Kang Haji, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah.
dengan kelebihan mereka, dengan kelebihan beliau sekeluarga. Alhamdulillah. Mahaji kalau kau ngawakap ke naunana tempatnya. Insya Allah maji jangan khawatir, jangan khawatir. Allah bisa memberikan naon eta. Pernyataan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah tidak ada bedanya seperti orang yang menanam satu biji padi, satu biji benih padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai melahirkan naon 100 biji. Berarti ayat reward di Allah kita beratus salamat. Insya Allah anu mata can kadagu ayat jalma anu dermawan kudu jatuh miskin gak pernah terdengar. Can kadagu ayat jalma anu berehan anu bageran di sajabana tuluy miskin gak pernah. Aya ogenan jalma kaya tuluy koret miskin aya. Alhamdulillah maksudnya tenang gaji tenang. Insya Allah saudara Allah intan surullah yang surukut mun bener anjeun rek nulungan agama Allah ditulungan ku kami cek Allah. Sekarang baru rencana, baru mimpi atau visi dan misi. Insya Allah seandainya di dalam hati kita antara pilihan dalam hati kaji bener-bener ini adalah lillah ditulungan ku Allah. Si yakin ditulungan ku Allah. Anu matak ibu bapak hadirin anu sami hadir, alhamdulillah wa syukurillah. Semua yang didermakan tenaganya, pikirannya, hartana demi wujudna bangunan ieu, mudah-mudahan muga hiji sing enggal ninggal dosa kurang engkau subhanahu wa ta'ala. Karena naon eta untuk mewujudkan termen-termen anu salajengna itu. Mudah-mudahan diberikan naon, diberikan insyaallah kama sali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah. Jadi ulah Korea insyaallah mah kamari rezeki mah asal ulah naon eta. Ulah Korea. Jadi lamun bisa kita harus menjadi keran rezeki saha keran rezeki Allah. Semakin kita banyak membagi dari keran, akan semakin banyak disuplai naon eta air dari atas. Pasti bakal gitu. Namun orang beuki naon eta melimpahkan harta rek tenang, rek senang, antara pikir bunga, antara pikir susah, rek loba, rek saeutik, tetap dari pribadi orang memberikan naon eta, memberikan infak sekemampuan dan insya Allah dari pribadi orang bakal mendapatkan anu luar biasa di saya. Ulah Korea, ayo Korea jadi aya. Korea curi ngari jalan Korea. Sing embut sararea. Bila keterangan dicarioskeun al-bahil, bahilun minallah, bahilun minan nas, bahilun minal jannah, qaribun minan nar. Jelema anu kikir pamir bahil bin butut kasiran. Keket bengkene merek jahe, hese mere. Oh merek hese. Mau cuy aing. Karena jelas mak itu. Jadi siksa jalma Korea. Pertama bahilun minallah, bakal jauh jeung rahmat sahaya. Jauh jeung kasih sayang Allah. Tersebut Allah kalau korektor sama ke Allah bang Allah keroman rohim cuma ke Korea. Leresnya, so Allah merepanon tuh kicupna nikmat gak? Nikmat. Dijual tuh Allah. Tapi nikmat. Anu matak sok kakaknya tadi, rek dijual sabaraha paruh ceu. Mahal ceu, mahal. Timbang Allah teh mahal. Leresnya. So ajaran tak jual we hiji ta. Keur naon eta? Keur ngalunasan diri dia. Dijual mah 10 juta hiji. Wow. Da goreng dia. Tapi mual. Mahal. Hitungan tak celup hiji. Arep dijual mah kira-kira. Ujung sampai meuli na. Mata ibu hadirin harus samiang mahal. Insyaallah. Lamun jelema korek, Allah ge bageuran geuleuheun Allah kana naon eta? Kalau korek kapan jelema mah korek ku harta, teu alus, korek ku ilmu, teu alus, korek ku budi, teu alus, korek ku basa, teu alus. Komo jelema mah korek ku naon? Korek budi, korek basa. Disebutna teh naon eta teh? Ai kurang subah nyebutna jelema korek budi jeung basa naon disebutna? Geuningan sok aya urang geus hasem ya. Urang geus hasem, da cek abdi kan hasem aweun ngeun aya. Jeruk hasem
mengenal hasil maupun hiji tumis. Nah, satu tumis dan hasil mengenal. Tumis disebut tumis naon ya Pak? Hasil ayana teh satahun sakali kesalahan. Naon ini disebutna? Bebeye. Kami kan tidak bisa melawan kau neta, tidak bisa melawan situasi. Sekurang dia begitu. Iya, karena jangan begini lama bagi garing lantaran nanti tekat uang aja lah. Naon deui? Hijikon deui. Teu geur alus teu pake pantes jelema korek ku budi goreng, korek ku basa teu alus budi jeung basa mah teu meuli ceuk. Korek harta oke dan untung. Nah sebabnya semua yang kita miliki sekarang, semua yang dapat kita sekarang, ini adalah cuma hak guna pakai, lain hak milik mutlak. Guna pakai. Boga mobil jadi kesombongan, guna pakai. Cek gering mana cek keluar ke rumah sakit teu dipake ta mobil. Meuli nama mahal ta mobil teh, meuli nama ripuh ta mobil teh, keluar ke rumah sakit geus teu manfaat ta mobil teh, mending nyewa ambulans ya daripada make mobil teh. Terus ya, jelema nu pika hulu pet nyawa, hulu dijeun hulu, suku dijeun suku. Di mana hulu dijeun hulu dijeun suku eueuh di mana-mana ge. Hulu dijeun suku dijeun hulu, jangan duit kitu tinggalin batu. Cacakan hulu dijeun hulu, suku dijeun suku ge teh meun. Oh iya, kapan duit tapi kaki itu aja. Tapi kemarin minum ngulon ngetan, kesang keringat, biar banting pula, kesang badan, kesang letih. Tapi kami yang tengkak, tengkak kemana deh dulu dipakai coba. Aingna, dulu nangan buya, tapi kaki itu aja. Ada yang tegas datang mobil geus menjelma, bangunan geus menjelma, tanah geus menjelma. Aja beli tanah demi kahektaran, waktu dikubur eta, teu diizinan ku budak ece sia. Keueuh we layeun urang bade anteurkeun KTP sia. Terus ya? Cing atuh. Dan meuli teh capek, da meuli teh ribu atuh meh tapi hanya sakali naon eta. Sakali neuneun make teh diizinan. Kumaha sih alasan apa teh diizin? Hese ngajubal. Namun aya kumaha. Anu matak teh subhanallah keuseuh. Cek abdi oge sing areling matak cek Allah. Bahasa kuasa rino ilama kurang-kurang sing areling naon sababna nu ku anjeun dijadikeun kebanggaan, nu ku anjeun dijadikeun kesombongan, nu ku anjeun dijadikeun naon eta kemewahan ayeuna. Ukur sakadar hak guna pake lain hak milik mutlak. Ukur sakadar ini satu saat pasti akan diambil oleh sang empunya. Karena dia mau. Karena dia mau. Bade mau. Jawabannya masih konkret, kurang dia ingat jawab. Juga kan dia tadi sing konkret, ingat jawab. Bade mah. Kira. Sampai atuh diserek deui lampe kita. Astagfirullahaladzim. Dua. Ciri jalma nu takwa teh merkaijina teh jalma anu bisa menafkahkan orang eta. Menafkahkan hartanya di jalan saya. Mudah-mudahan ini adalah bentuk wujud nyata pembangunan ini adalah ciri daripada ketakwaan seseorang. Dua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri jalma nu takwa teh jalma anu bisa menahan rasa marah. Kapan jalma teh sifatna teh aya nu naon eta anu sariul godog, sariul naon eta? Sariul naon? Sihat. Jadi aya nu babari apa? Babari naon eta? Babari eureun. Jadi sifat jelema teh aya nu hese terek amak teh. Tapi lamun geus abah babari naon? Babari eureun, babari sadar deui. Osok geus abah. Biasa. Masalah naon atuh cuy? Ada saja coba. Itu rahasia dakwah. Dan masalah dakwah wal kadhiminal ghaidh. Jalma anu takwa teh jalma anu bisa naon eta? Menahan emosi, nahan rasa marah. Tinggali Kanjeng Rasul. Waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu Kanjeng Rasul mau berangkat ke masjid, ada tetangga yang sangat benci kepada Rasul, dan setiap Rasul pergi ke Masjidil Haram, pergi ke masjid, maka orang tersebut selalu meludahi Rasul. Diciduhan eta ku jelema eta Kanjeng Rasul. Kira-kira keheul tuh. Ya Allah ya karek Kanjeng Rasul ge jalmi pasti we keheul. Pasti we keheul, tapi Kanjeng Rasul teu meluapkan naonan eta. Masuk ayat kan jual mah. Waktu jam 4 jam 5.
mata Bapak hadirin anu sami hadir sadaya wal kadiminal ghaib eta teh kadimatun teh eta teh saharti jeung termos hartina kalimat teh saharti jeung termos apa ibu terang teh termos termos itu adalah alat untuk menyimpan air panas. Kenapa termos bisa menyimpan air panas? Karena di dalam termos itu ada tabung kaca anu bisa naon eta anu bisa menampung ataupun menahan rasa panas. Tapi tetep keluar nama naon eta tiis gitunya slim keluar nama tiis tapi namun dibukakan tutupnya ternyata caina naon eta tak kudu kitu sanajan aya kakul gede banget keukeul ngewa sebel teresep dina hati sudahlah tahan di dalam keadaan itu sabab naon pamit itu lamun geus meluap keluar lamun bocor lamun popos teh kaca di jerona panas tak keluar terusnya lamun tina hati geus teu bisa dibendung maka diri pribadi urang bakal kehilangan naon eta kehilangan kesadaran aya bakal lupa kana eta ngobrolna sabelo-belo terusnya karena urusan zaman nu keur ngamuk mah nya anu hati itu lamun geus letah ulah sakuda sadar sadar al godok teh kal ahyan penyakit ngamuk teh seperti nu gelo itu sok ngamuk berarti sok naon apa nu gelo mah tarapati bener ngobrolna terusnya kadang-kadang untuk pugu-pugu dicarekannya eta teh naon eta jadi lamun jadi kali nu gelo teh nyarekan aja pontong dibalik dicarekan aja da aja kalau lebih gelo daripada jelema eta mata kadiminal queen bisa menahan emosi al-ais mandana nafsahu orang anu kuat jalan gagah jalan anu bisa meredam naonana eta rasa marah itu wal afina anin nas ieu urang nomor katilu ciri jelema nu takwa cek Allah wal afina anin nas jalma anu bisa ngamaaf kan saja artinya apabila orang lain berbuat jahat kepada kita dului orang lain minta maaf maka kita membuka pintu naon eta itulah ciri jalma anu takwa kapan posisi ngamaaf posisi ngahampura teh aja posisinya di luhur nu eta hampura di mana eta biasanya jarang jauh sayang teuing sia kamari aing teh maneh teh sayang aing mah ngahampura ka maneh kudu nama gitu sekalipun kita sakit orang anu takwa tidak akan sulit untuk meminta naon eta mengeluarkan kata naon eta memaafkan urang sok kitu tah babari teu minta babari teu ngahampura batur Allah oge lautan naon eta lautan hampura batak cekal lagi caca di kamu sananya kembalilah andai engkau tak bahagia diri ini pun tak rela membiarkan kau tersiksa mandi kemplang lagu caca di kamu sananya jadi aja jangan menutup pintu maaf jangan menentang bapak tanah hese ngahampur geus begitu cukup tilu modal keduran hiji tompore jadi jelema anu takwa mah tarako taraki tarato tarakeket taramereket mereka cahaya geuningan sok aya urang surama ngobrol si eta mah parenta mah hese di kue tu keket jadi kumaha nu eta nu keket geus pokona geura ge kieu kumaha nu eta intina mah dari dina pada naonana eta da pada paretna hese teh eta turunna teh ulah geus bayangna selama urang mampu selama urang bisa selama urang aya nu paling hebat afdalul ibadah ba'dal fardhu idkhulus surur alus-alusna ibadah setelah ibadah wajib teh ngasupkeun panghubungan kana hate batur dua sing naon eta sing bisa nahan rasa nafsu tahu sabab nafsu itu biasana mah cek paribasa urang Sunda nafsu mata awak nu sok katem terus teh sok lamun urang enak kakeu beli ngobrol sakacuplak sakacampreng ngobrol teh ka ditu ka dieu jeung sajabana nepi ka batur nyeri naon eta nyeri hate kapan pun nabi salamatul insan bihim bil lisan selamatnya manusia akibat pandai menjaga ucapan
Kayak kata pepatah, apabila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila lidah lukai hati, kemana obat sedang dicari? Esek tenangan bangga hati kemana? Mata, ayo video, ayo singa depok di dia. Ayo sunah apa singa depok? Kan dina singa depok mah eta teh lagu nyeri-nyeri teuing eta teh lagu wajib teh. Nyeri-nyeri teuing walaupun nang dibubar. Eta teh lagu wajib jika mun di Indonesia mah teh lagu Indonesia Raya. Karena setiap singa depok aya lagu eta teh. Teh kunaon naon cek urang teh. Mata kitu. Nah kitu lah. Hiji urang sarayana tongkorek. Singgah mawon insyaallah kan. Insyaallah manfaat ya. Tahu sababna kan urang tegas kolot kan ya. Teu maot jika nama. Lamun urang teh jeung ayeuna keur naon eta? Keur pibegeleun urang. Mudah-mudahan teh sanajan urang tos teu arayan aja tos ngantunkeun teu bisa hilang we kita. Nanti nama inti nama urang tos teu aya oge upami diri pribadi urang yang manfaat sebanyak orang anu ngamanfaatkeun ieu tempat insyaallah sebanyak itu pula kebaikan anu bakal macetkeun. Tadi sampaikan seriuskeun manusia amat mun jalma maot pasti putus sagala amalna terkecuali sabaraha eta. Tilu, hiji sedekah jari, dua ilmu anu manfaat. Nomor katiluna gaduh keturunan anu saleh. Anu senantiasa terus mendoakan janten ibu Ramana. Gitu. Nu terakhir nama naon cenah? Sing gede hampura. Sing gede hampura. Tadi kita ge sarua ngadenge keluhan palurah teh kitu sarua. Kadang-kadang lamun menang kamu mah masyarakat teh tara bebeja si ojo. Dan lamun geus aya kasusah oh jiga lurah nu salah teh. Anu matak palurah gede hampura we ya. Anu masyarakat aya gila. Kitu. Dan kita menjadi ustaz. Kita pikir daripada jadi palurah menjadi pak ustaz. Bapak hadirin yang bisa hadir hapunten. Rugi nama dicekakeun sakitu. Abdi ge bade teras mulih rugi nama itunya meme bulat rek musuh hilang gitu. Hatur nuhun dina sagala parantosan hapunten dina sagala kakirangan. Mudah-mudahan yang masing manfaat. Allah Subhanahu wa taala. Ilali masalah mudah-mudahan kami di nasional Sumatera kalau insyaallah kurang saleh kasih pembayaran ada yang disebutkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu